anak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat, nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah, ka para kulawargana nu anceg-panceg istiqomah imana, teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing hade pangajianna. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur mun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jalma nu bisa silih hargaan jeung batur. Well, para asatidah kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwa santri, hormatin simkuring, guruaneun pikeun simkuring, ais pangampi, pupuh lembur, kades kadus, RW RT, BPD lebeb, tur LPMD, ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Saban-saban manusia tinangtu boga kahayang. Lamun jalma hayang beunghar, jawabanana getol usaha. Haben we urang teh hayang beunghar, ari usaha ngedul teh eta mah ngalamun jadi jelema beunghar. Lol we parentah wirid atuh yagoniu, tapi teu usaha tah hampura moal beunghar. Ari yagoniu teh wahai Allah nu maha beunghar, tah bebeja ceuk Allah uduni astajib lakum, pek menta ka kami da beunghar teh anu kami. Mata urang teh lamun wiridan yagoniu wahai Allah nu maha beunghar, jawab ku ibu getol gawe. Haben we wiridan yagoniu gawe henteu. Insyaallah teh barang dahar mah sangu lain yagoniu. Malah hiji waktu pan urang teh nyokot boboko, asupkeun galo kumaha ceuk mitoha, montongakan sangu sia melegleg we yagoniu. Jadi sagala rupa ge butuh jawaban. Lamun kahirupan ibu hayang salamet, naon jawabanana? Salametkeun ti ayeuna. Lamun hayang salamet hirup di alam akhirat, tah modalna akhirat teh ayeuna di alam dunia. Lamun manusia hayang salamet di alam akhirat, tanya we ayeuna, panon tong dipake popolotot, ceuli tong resep gosip, bibir sok sakogoreng batur, salamet dunia, salamet akhirat. Ieu mah di akhirat hayang salamet, aya di dunia panon popolotot wae ka batur, bibir ngagogoreng wae batur, ceuli resep kana gosip, gosip batur. Ta insyaallah boro-boro akhirat di dunia ge ditampiling batur. Lain welpan ibu nu kitu teh. Matak jawaban akhirat teh ternyata ayeuna melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, pek gera melak hade ngarah jadi hade, melak goreng jadi. Da hirup jelema mah ibarat ngalungkeun bal kana temok. Ibu boga bal alungkeun kana temok, pan hampura temok cantang tu hancur tapi bal balik deui ka awak sorangan. Matak jelema nyieun kahadean, tenang kahadean ge balik ka urangan. Jelema nyieun kagorengan, tenang kagorengan ge balik deui ka awak urang. Matak goreng jeung alusna manusia gumantung eusi hate sabenerna. Wow. Matak nu ngaran kahirupan teh hampura lamun ibu hayang disebut alus, lain kudu ngalusan beungeut-beungeut teuing. Dai banget hayang glowing mah enteng meuli we skincare 2,5 juta teh. Ngan keur naon hartina banget glowing, lipstik dipake, ari hate rudet da teu saeutik jelema geulis haseum pamatu. Tah nu mahal teh eusi hate, lamun hatena alus, bibirna alus, omonganna alus, prilakuna ge bakal alus. Matak lamun deuk ngukur hiji jelema tong ngareret tahartana, tong ngareret pangkatna, tong ngareret jabatanana, tah teuleuman mah eusi hatena, lautan jero bisa diteuleuman, hate deet manusia mah hese dikobet. Sanajan awak ngarendeng, dah hate mah cantang tuh ngarendeng. Awak ngarendeng, hate teu ngarendeng, bubar pangajian da ngocobrot ngomongkeun nu gigireun. Aing mah deukeut jeung nu geneut kuat huak ieu bau kelek gitu. Awak ngarenengan, hate teu ngareneng, bapak berjamaah, ka mana berjamaah? Ka masjid, bener teh berjamaah, nu kudu berjamaah lain sebatas awak, tah jeung hate atuh. Awak berjamaah, ari hate teu berjamaah, hampura bubar ti masjid ngocobrot ngomongkeun batur. Nah hanya mah salatna diutek-utek, berarti sapanjang salat teh kieu urang. Tah yu atuh urang berjamaahkeun teh hate matak, ilmu teh suci.
lamun ilmu nu suci tempatna kudu tempat suci, ngarah boga perilaku nage perilaku suci, ilmu na suci hatena kotor teu saeutik boga ilmu tapi dia pakai alat kasombongan. Well, ilmu luhur tapi sombong ge luhur, setan oge hampura. Ahli ibadah setan ahli ibadah, ahli sholat, ahli Quran deket jeung Allah deket, tapi naha setan terjadi kakasih Allah. Ana khairum minhum, kami cek setan lebih halus batan maneh, mata keur jelema nu sok ngaremehkeun perkara batur, sok maneh gerang ngarene jeung ngebebengok iblis. Alah ngahulengnya. Sabab nu ngaran kasombongan mah hampura lain nu urang. Ladang tina ilmu nu kudu robah lain tiung jeung bajuna, tah tiu nu kudu robah teh eusi hatena. Sabab awak ibu teh ibarat imah, lamun di imah bala pek beresihan, lamun di imah kebul pek beresan, lamun di imah bala empel. Ngarah naon butuh imah bersih, ngarah betah di cicingan. Manusia nu diteangan teh katenangan hate, Pak. Dek tenang kumaha lamun dina hate aya keneh sifat geuleuh rujit cua ngewa kana kamajuan batur ngewa panas baranan datang batur meuli kongkorong jerete manehna ge sarua meuli ngan pedah nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu. Nah kongkorong lajada ladang COD. Moal tenang hirup teh sapanjang dina hate aya keneh geuleuh rujit cua ngewa. Jeung naon urusan urang kudu ngewa ka batur, naon sok urusan. Peda batur majuna usaha urang henteu tuluy geuleuh eta mah panas. Peda batur ka bedag mobil urang henteu tuluy amek eta mah sirik. Jelema nu panasan jeung nu boga panyakit sirik hampura ponok umur. Batur nyeun gedong nyeri hulu. Batur meuli sawah mun taber. Batur meuli motor ratu angen teu kabayang, batur meuli mobil paeh. Tah matak lamun hirup hayang tenang tanya awak. Lamun hirup hayang cicing dina alam katenangan tanya awak urang, can bisa miceun ka geuleuh, can bisa miceun ka rujit, ka cua, ka ngewa, ka balad, ka sasama, ka dulur, ka batur, tong ngarep-ngarep tenang bakal datang. Matak ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hate hayang tenang mah ku zikir. Boga harta pek dikir ka Allah, pake sedekah, pake infak, kitu teh dikirna teh lain haben nu beung harta dikir ai pedit anger teu dikir nu kitu patutna. Ai ngadikirkeun lapadna palalinter ai barang bereh henteu teteh teu dikir dina pagawean. Gerasok lamun bab dikir, bab dikir teh hiji subhanallah, ai subhanallah teh maha suci Gusti Allah, nu diomongkeun Allah nu maha suci ari hate kotor dikukut teh eta teh can kasebut dikir, karek dikir bibirna can dikir eusi hatena. Aduh. Subhanallah maha suci Gusti Allah, saha nu maha suci Allah, Allah nu mana nu maha suci, urang nu ngomongna geus boga kasucian dina hate. Lamun Allah nu disebut maha suci urang kotor wae, hampura antara Allah jeung urang teu nyambung-nyambung. Matak lamun hirup hayang nyambung jeung Allahna, Allah maha suci, maka hate ge geura sucikeun. Di mana jelema nu suci hatena, tara geuleuh, tara rujit, tara cua, tara ngewa, mun panon tara rajo kagorengan batur, mun ceuli teresep gosip, mun bibir tara pernah nyokelan kasalahan batur, tah di dinya kasucian terjadi ayana. Well, ai urang mah karek pinter wiridan we subhanallah subhanallah ari hate rudet wae ka batur. Sabab hakikat kahirupan manusia teh tilu, hate, ucapan, perbuatan. Hate, ucapan, perbuatan. Jelema teh boga hate, tah hate tempatna rasa, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Matak jelema nu geus boga cicing ngancik dina kasucian dirina bakal ngarumasakeun susahna batur, urang kesenang tulungan ka susah batur. Aya yatim henteu jajan, kumaha lamun nu yatim teh budak urang. Bapakna geus eueuh tuluy eueuh nu merhatikeun, rasa urang teh asup ka ditu, jadi hayang mela kasih yatim. Aya jompo teu boga imah, kumaha lamun teu boga imah teh dulur urang eueuh nu ngomean, eueuh anu mere reketek kana hate, ah da urang mah jelema aya hayang nyieun imah jompo. Reret aya tetangga nu teu dahar, kumaha lamun teu dahar teh urang, maka bakal peduli ka jelema anu sasama, tah di dieu Pak kasucian bakal ngawujud. Matak secara kahirupan subhanallah maha suci Gusti Allah, tapi hate geuleuh wae rujit wae cua wae, nu diomongkeun Allah nu maha suci tapi hate kotor wae teu nyambung-nyambung teh wiridan teh kahartos. Nu diomongkeun alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, ari hirup asa kapuji. Pan kabeh puji anu Allah, ari hirup urang asa kapuji, deuk tahajud nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud heuheuayan hayang ditanya batur kunaon jiga nu tunuh tahajud eureun-eureun eta teh bebengok kitu patut teh ngewa teh.
ongkoh alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, tapi naha sifat asa kapuji dikukut ku awak urang. Barang bere ka masjid 50 juta, pedah DKM poho tadi umumkan, dah protes atau DKM alam terbuka umumkan, sebutkan ti hamba Allah. Beledug DKM teh ngomong pejumaah hadirin kaum muslimin, alhamdulillah aya nu nyumbang ti hamba Allah 50 juta. Si eta teu kuateun panjung nangtung hadirin abdi hamba Allah teh. Dek ria maria we teu kudu nyumput dina kalimat hamba Allah. Sedangkan agama Islam ngajarkeun mere leungeun katuhu nu kenca ulah apaleun matak dina ibadah mah lain kudu katempo, ibadah lain kudu kadenge, ibadah mah kudu karasa, Pak. Da ieu ge pangajian katempo ku batur. Kadenge ku batur kadenge, pertanyaan anak karasaeun teu ku batur. Tah matak ladang ngaji teh kudu karasa, anu rudet hirupna jadi henteu, anu goreng jeung salaki jadi tara, nu sok pasea jadi henteu, nu teu akur jeung dulur jadi alakur. Ladang ngaji teh karasa ku batur, ieu mah ngaji mineng pasea mineng, nu kitu mah ngaji prak. Aduh, keuna nya. Matak wayahna ibu teh ingat-ingat bisi boga kagorengan jeung salaki init ka dieu teh, keur baeud deh salaki teh. Tah gewat balik ti dieu tangkeup. Sok we tangkeup da moal naon ayah gitu. Engke salaki bakal tumanya kunaon mamah uih ngaos jadi lebay. Jawab ku ibu, tobat. Karasaeun teteh ku salaki teh. Matak ladang ngaji teh ngajirimna diri, ngajinisna rasa, ngawujud na bentuk. Ngajirimna diri, ngajinisna rasa, ngawujud na bentuk. Ngajirim dina dirina. Lamun ibu hayang apal Quran, sabenerna mun ibu hayang apal Quran, tempo we jelema bager, kaya ti mere kanu miskin mantu nu jompo ditulungan, tah sanajan si eta teu tempo maca Qur'anna, tapi Quran geus jadi praktek hirupna. Lekoh maca Qur'anna tapi batur nyeri hate ku bibirna, sanajan nu dibaca Quran tapi nganyerikeun batur, ayat nu mana kudu nganyerikeun sasama dina hirupna. Wael. Keheul atuh da. Ari nyebut cinta ka Nabi Muhammad tapi pedit. Nah, ari bibir nyebut cinta ka Nabi Muhammad, ari hate wawuh jeung si korun. Panu pedit masih korun lain Nabi Muhammad, cinta Nabi, cinta. Nah, pedit. Geus sok salah ladar. Ibarat kuring nanya pangeran ibu saha? Man robuka, saha pangeran ibu? Allah, osok ngawadul. Sok we jawab. Dalam menyebutkan tara teh gede wadul pisan. Man robuka, saha pangeran anjeun? Saha pangeran ibu? Allah, osok ngawadul. Osok pedit. Osok sombong. Meni kumplit. Lamun cek bibir nyebutkan man robuka saha pangeran anjeun, cek bibir urang adalah Allah. Allah nu mana nu nitah pedit. Allah mana nu nitah bohong. Allah mana nu nitah sombong. Ternyata nu nitah sombong adalah digupai ku Firaun, nu nitah bohong Abu Jahal, nu nitah pedit si Korun. Ternyata bibir ngomongkeun Allah, hate mah teu nepi ka Allah nu sabenerna. Well. Sok kerasok salah ladar. Allah nu mana nu nitah bohong, Allah nu mana nu nitah sombong, Allah nu mana nu nitah pedit, dan nu pedit mah geus aya logikana. Saha nu pedit? Korun. Saha nu sombong? Firaun. Saha nu ngawadul wae? Abu Jahal. Ternyata urang teh paingan atuh hesep tepung jeung Allah, teu panggih jeung cahaya Allah, sabab pagawean Abu Lahab, Abu Jahal, Korun, Firaun dileg-leg ku awak urang kembe. Sok ngarumasakeun sok. Kenah ceramah kitu loba nu ungeuk eta teh sadar teh. Ibu-ibu teh gitu. Dalamun urang nyaritakeun man robuka saha pangeran anjeun, cek bibir urang adalah Allah. Allah nu mana? Allah anu boga sifat 88. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rojak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabir. Tah Allah nu eta. Allah nu mana? Allah nu boga Asmaul Husna 88. Tinggal urang hamba Allah tuturkeun sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Welas Maha Asih. Matak lamun Allah boga sifat Maha Welas Maha Asih, maka manusia lamun bener hamba Allah kudu boga sifat welas jeung asih. Matak bahasa manusia mah disebut ge manusia, ai manusia teh manusia. Da kadang-kadang manusia teh eleh ku oraya tuh, Pak. Kadang-kadang manusia eleh ku hayam. Kersok pikir hayam. Hayam manaon nu teu manfaatina hayam, buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, ti kotokna keur aduk, atuh tulangna pan ieu kaum sebelah. Tina hayam kabeh manfaat, eta teh hayam, coba manusia naon manfaatna?
bibir loba nyeri batur, leungeun loba tutunjuk kana kagorengan batur, suku loba ngalengkah kana salah, hate julid ka batur, pikiran ngaledek wae batur. Naon manfaatna manusia kitu patuh? Eleh ku hayam. Matak ibu we sok cobaan, nog hayam hargana sakilo 20 genep ribu. Coba nog ibu sabaraha sakilona? Harga apa manusia teh? Matak manusia anu berharga nu disebut manusia anu mulia teh nu mana? Innallaha ma'ana, nu hirupna bareng jeung Allah. Ieu pangajian nah jeung Allah teuing Pak, da kuring mah teu percaya. Nah ieu pangaosan jeung Allah teu percaya, isuk ngayakeun deui pangaosan, tempatna di dieu keneh. Nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna. Tah geus kajawab, berarti ieu pangajian lain jeung Allah, jeung naon atuh? Panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Nana gerhana ceramah nah jeung Allah ulah bara percaya, ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Tah suudon ibu teh. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang, artina kuring ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit. Mata engke teh di akhirat teh ibu mah moal tanggung jawab dosa kuring, tapi kuring bakal ditanya, nana gerhana kulan Gusti, anjeun penceramah sumuhun Gusti, nerangkeun naon? Nerangkeun agama Gusti, ngarah naon? Manusa we supaya nyembah ka Gusti. Karena saha anjeun ceramah? Karena salira Gusti. Kumaha ceuk Allah? Bohong. Gerak kuring urang kore hate maneh, borosot teh amplop hungkul. Berat jadi penceramah teh Pak. Mata hakikat innallaha ma'ana, hirup bareng jeung Allah, sok tuturkeun atuh sifat Allah. Allah boga sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Welas Maha Asih, maka manusia tong nuturkeun nu lain, tuturkeun Allah, maka urang kudu boga sifat welas jeung lol. Budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal, napa ge jeung moal? Tak ibu mah berarti lalajo leho lain nempo comro. Lamun ceuk ibu nyebutkeun geuleuh kana leho batur, pertanyaan, nah ibu teu boga gitu. Pan ibu mah baheula teh keur leutik leuwih nya tina irung nya tina ceuli. Geuleuh kana leho, geuleuh pertanyaanana iraha pleho digalo jeung comro. Panu didagangkeun adalah comro tapi naha geuleuh kana leho. Gerasok sing bisa ngabedakeun antara comro jeung leho teh. Nu dagang nu didagangkeun adalah comro. Naha urang teu meuli lantaran aya leho. Da eueuh comro digalo jeung leho. Atuh kumaha lamun ibu boga sifat welas jeung asih, geroan budakna ka dieu jang, mak mah teu hayang comro. Ngan eta we kebita ku polo kuat hejo. Sing seringkeun di balong emak keur parab jaer, tah diburuhan 10.000. Bikeun duitna sebreng-sebreng, leho leungit, comro payu. Kusaha payuna? Ku urang. Kunaon make jeung payu ku urang? Lantaran lehona leungit diburuhan 10.000. Tah Rahman Rahim teh eta Pak. Ai urang mah jujur nempo comro jeung leho teh jiga sarua. Allah uningaeun karena dosa bapa uningaeun. Allah apaleun karena doraka ibu apaleun, tapi nah ku Allah teh dibongkar. Ngahaja ngarah ibu teh dituding batur, disebut geulis, disebut alus, disebut pantes. Mata keur jelema nu disebut alus tong ngrasa aing alus, sabenerna Allah nutupan kagorengan bapa nu sebenerna. Mangga emutah. Mata keur jelema nu disebut soleh da lain soleh, sabenerna mah ngan Allah nutupan kasalahanana. Coba lamun dibongkar kasalahanana, soleh palebah mana? Grasok inget-inget baheula keur ngora, saha nu pasarung sarung keur lalajo calung teu dikawin teh. Grasok inget bapak-bapak keur ngora, saha nu luncat tina janela imahrana rek dipeletok ku hancip teh. Urang teh boga masa kelam Pak, lamun masa kelam urang ayeuna teu kapanggih, teu nyahoeun tuluy batur nyebutkeun alus, tong legeg pedah disebut alus, sabenerna batur teu apal salahna urang. Coba lamun ku Allah dibongkar, beh. Bener ya? Da hirup mah kitu keneh, da ibu ge matak ibu geus bisa dijilbab teh tong loba teuing fanatik anu tara dijilbab. Ieu mah geus dijilbab teh kuat serwang dijari jilbab batu euy kos kafir kitu. Tong sok kitu sadar kana awak, ibu dijilbab teh pan ayeuna coba baheula dijilbab teh. Heeh, matak ukuran batur teh adalah diri urang teh adalah batur. Batur ayeuna teh dijilbab, urang mah baheula. Ayeuna urang geus dijilbab, tong saban geureuh ka nu tara da ibu ge ngalaman henteu. Ibarat bapak ayeuna getol ka masjid, sok we tuluykeun sing getol. Teu kudu saserwang ka nu tara. Omong masjid atuh euy. Nyeun masjid tamu ngeusiantara tempo emang, ieu. Kumaha ceuk tetangga tong kitu-kitu teuing euy ngomong teh baheula ge maneh keur baung masarua we gapleh jeung aing.
Jadi tong urang daek teh tong sok mukakeun kedulna batur, dah hakikat daek jeung kedul mah pada mika boga. Justru jelema salah kapanggih bisa eureun tina salahna, nu paling paur mah jelema salah teu kapanggih deudeuyeun, Pak. Cicing kudu rada mikir ngadenge ceramah kieu. Jelema salah kapanggih bisa eureun tina salah da kapanggih, nu paling paur jelema salah teu kapanggih deudeuyeun. Beledug batur nyeun kasalahan tuluy kapanggih pan eureun nepi ka ayeuna tina salahna naha wirang ku kapanggihna. Ieu anu nyeun salah teu kapanggih, aduh sok mulia hirupna. Naha bapa teu boga kasalahan da baroga, naha atuh ku batur disebut mulia teu nyahoeun. Matak aya Allah dina proses eta nana gerhana, naha boga kasalahan boga, osok bener osok salah mineng. Ustad mah pang gede-gedena salah ibu, dibanding ibu jeung kuring gede kene salah kuring. Palebah mana salah kuringna, unggal penting kuring ceramah ngomongkeun tahajud popolotot tahajud yu toong ka Cimaung ngomong tahajud dah hees atuh. Napalkeun dalil lagi dalil sodako, ieu nama sodako talil pukoro. Eta teh dalil sodako yen sodako teh mage rezeki nu geus aya, ngulum rezeki nu can aya, tong keung sangsara lantaran sodako. Tuh dalilna geus muruluk, tafsirna geus bener, nu ngadenge isukna daek sodako, masjid kasumbang yatim kabere, fakir miskin katulungan, nana gerhana nu ngomong sodako. Penting ieu ge kuring lain sodako, naon atuh ngadudut. Saha nu bakal sodako? Nu ngulem. Dan kita beres di bakal noel punten we cenah ieu mah sedekahna heueuh deuk ditampa har da butuh. Matak hakikat hirup teh ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, korehkeun nu deukeut bae, cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana. Matak lamun ku urang Allah nu disebutkeun pangeran urang adalah Allah, Allah nu mana? Allah anu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah nu Maha Welas tur Maha Asih, geura balik kana diri. Wajar teu, pantes teu urang ngomongkeun pangeran urang Allah, tapi urang geuleuh rujit cua ngewa Allah nu mana nu nitaboga sifat ngewaan ka papada manusia. Well, darengekeun anu hatena goreng. Sadieu atuh da. Dua, Allah nu mana nu ku urang disebutkeun pangeran urang teh Allah nu boga sifat alatif. Alatif teh maha lembut. Wiridkeun jeung ustad-ustad dereg-deg di masjid teh ibu-ibu teh kudu wiridan istighosah sakali mah 10 menit mah ya latif ya latif ya latif ya latif. Pancek Allah keneh uduni astajib lakum. Pek anjeun menta ka kami. Alatif teh anu kami, kalembutan teh anu kami, geura penta ka kami dan bogana. Alatif wahai Allah nu maha lembut, lembutkeun hate abdi. Bubar wiridan salaki keur sare, budak ngadat sangu eueuh, duit teu boga, wedak geus dekok tengahna, lipstik geus dicekelan ku bilik. Alatif lembut, keun bae Pak, sugan we henteu ayeuna sugan jaga, ayeuna urang keur meunang musibah ekonomi keur ragrag, Bapak keur teu usaha, heuh urang ngadoa we sing sabar ka pangeran, katempo latifna teh. Ieu mah di masjid alatif salaki sare wae, budak ngadat sangu eueuh, lipstik disukelan ku bilik, boh eta bibir stres kana sirah, jangar ongko, darah tinggi, sumping, serwang teh, dak ieu geblek salaki teh bebengok terus nu gelo kitu. Di mana latifna? Jadi urang teh Pak ashadu abdi nyaksi an la ilaha illallah, teu aya di pangeran angin Allah, ai tugasna saksi naon, Pak? Pami di dia aya bapak polisi, kira sok tanya pak polisi gitu. Lamun bapak polisi newak penjahat, eta penjahat bakal dibebaskeun lamun tanpa saksi. Tah saksi teh alat bukti. Ayeuna urang ashadu abdi nyaksi teu aya di pangeran aing Allah. Jadi urang teh daek teu daek kudu jadi alat bukti ayana Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka urang boga sifat welas jeung asih. Jadi alat bukti tah Allah. Allah boga sifat alatif maha lembut, maka urang lembut ka sasama, lembut ka dulur, lembut ka batur, lembut ka nu salah, lembut ka nu goreng, jadi alat bukti. Naha sagelo-gelona bapa, sateucreug-teucreugna ibu, ku Allah mata tepa umur masih gede bere. Coba lamun ibu keur doraka dicabut nyawa, aw. Teu kabayang bapa keur gapleh, plek paeh langsung. Atuh balak genep dina tarang. Teu ku Allah teh ditungguan we tobatna manusia. Itulah alatif saking kulembutna Allah kanu dosa kanu doraka tetap ku Allah diberi kesempatan pikeun ngomean hirup. Nah ari urang batur baung jeung bedegong omongkeun
anak batur teu ecreug bibir teh pangganengna kade kade tong gaul teuing jeung jelema haram jadah eta ka anak batur nyebut haram jadah inungna mah nyurucut cai panonna ibu sadar teu ibu boga anak ibu sadar boga incu dapuran awi teu lempeng kabeh nu bengkok ge bakal terjadi ka batur nyebutkeun haram jadah eureun si itu beledug anakna leuwih haram jadah kumaha si itu hakan. Aduh mata hirup motong loba saban geureuh kana kagorengan batur da kagorengan urang ge pabalatak bener tuh bu. Gara sok situ percaya tong sok saban geureuh kana kagorengan batur na memangna bapak teh geus teu bisa goreng sapanjang urang osok goreng mah tong loba teuing nyokelan kagorengan batur batur dicokelan kagorengan moal ngeunah urang ge pak kudu siap-siap bakal dicokel ku gorengan urang batur tong nyiwit mun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek tong nuding mun mung ditud balik hirup kana awak gara sok nu disebut ngaji diri ngariksa awak. Ayi Quran lekoh maca Quran tah lekoh maca Quran teh kudu lekoh budi jeung basa ulah lekoh maca Quran tapi lekoh ngaledek batur jeung ahina baturna Quran nu mana nu nitah ngaledek baturna aduh darengekeun tukang ahina gara sok urang pikiran dah heueuh atuh. Allah boga sifat Al-Ghafar teh maha panghampura. Saha nu maha panghampura teh Allah, urang adalah hambana, berarti hambana nu dituturkeun adalah Allah. Lamun Allah maha panghampura maka urang ge kudu asak kasaha kanu geuleuh kanu rujit kanu cua kanu ngewa boro-boro si eta datang ka imah dina henteu diajar urang ngahampura kana dosa batur tanpa batur menta di dinya manusia predikat mulia boro-boro mah datang dina teu datang geus dosa batur ku urang dihampura teu eta jelema nu mulia mah ieu mah anger we beh teu datang ka imah mah sudi ngahampura lagi gelo eta teh. Jadi lamun boga sifat Al-Ghafar Allah maha panghampura maka urang ge kudu asak hampura. Tilu eusina teh gera seuri kanu baeud gera mere kanu pedit gera nanya kanu tara seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya gera sok talar seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya ingat-ingat balik teh dia bisa salaki ibu keur baeud ibu nu kuseserian haha kitu maneh baeud insyaallah di dagor termos ibu. Naon maksudna seuri kanu baeud maksudna kajahatan batur tong dibales ku kajahatan tapi kajahatan batur gera bales ku kahadean. Mere kanu pedit lamun hajat teh tong dituliskeun ieu mah sedik tetangga teh beunghar ai mere ngan 15 atuh langsung dituliskeun ngajeblak mimin 15 hiji waktu mimin teh pan hajat kumaha ceuk salaki mah mimin hajat bere 50 kela maka jeung 50 tempoh heula catetan di tempona catetan ternyata mimin teh merena ngan ukur 15 pan nyorongot ka salaki untung sia teu ngagugu maneh coba lamun ngagugu rugi 35 gitu. Nah batur pedit dibales ku pedit atuh saruana coba nu pedit gera bales ku bager itu nu peditna urang nu bagerna itu nu gorengna urang nu alusna itu nu jahatna urang anu teu jahatna pan predikat mulia teh eta Pak lain saruana batur baeud milu baeud komo lalaki nu sok baeud ka pamajikan mah dirok esuk deui mah pan sidik bapak dibaeudan ku pamajikan teh teu ngeunah nah habat bapak milu ngabaeudan jiga pamajikan atuh sarua teu ngeunah kali-kali pamajikan baeud tah bapak mah ulah baeud ngewa maknya kumis panjang janggot panjang tuluy baeud da jiga lele useupeun atuh lalaki mah teu meunang buat baeud teh ngewa mun ieu tah burekem we keur mah kemu baeud sok 2 tahun baeud moal terudat kumaha atuh lamun pamajikan baeud tah pamajikan baeud mah ulah ditanya menyegag Pak kunaon mamah baeud ku sia tuh pertanyaan anak eta ulah dibikeun ka pamajikan lamun baeud balikeun kana awak urang dananya malain ka batur nanya mah ka diri urang jawabanana aya na hate bapak keneh aya naonna awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing oh duit kurang oh beas eueuh oh tiung teu ganti oh wedak geus dekok oh lipstik geus sekalan ku bilik heuh mata kieu we warna teh parareang
sadar we bapak teh opaingan pamajikan aing baeud da aing nu kurang tanggung jawab ke pamajikan babari pak tinggal diuk gigireunana mah bapak ge sadar mamah baeud teh karena bapak aya ieu teh duit 3 juta keur mamah kabeh keur baeud diasongan duit 3 juta langsung nangkep lain tak tadi cager harita keneh tuh nyata bawel pamajikan emang mata lamun bapak nyingeurepan jelema bawel geus leg-leg panbongan bapak palebah mana bongana eta akad nikah tarima abdi nikah kaputir tegas bapak nu wastana neng titik-titik kalayan ngangge mas kawin ku separakat alat salat di berkotan tarima di dinya lain deuk narimakeun geulisna wungkul lain deuk narimakeun amis budina wungkul kagoreng adatanana leg-leg matak lamun pamajikan bawel tarima bagian tina tarima abdi nikah deuk narimakeun balemna deuk narimakeun bawelna tong loba ngeluh lalaki loba ngeluh aing mah gagal boga pamajikan teh bawel isukna maot kumaha mun dikirim nu pego pan beuki repot mending nikmati pamajikan bawel mah kumaha cara menikmatina tong boga TV engke pamajikan bakal nanya nah TV dijual aduh cukup ku bibir maneh geus gandeng pan hirup mah kitu Pak sabab daek teu daek sadar teu sadar punten Pak sadar teu sadar nu ngaran lalaki moal mampu ngalawan kaum ieu tah kajeun bapak polisi kajeun bapak TNI kajeun ustad kajeun kiai bah ieu mah diledak atuh nah apan geus sidik agamana awewe mah diciptakeun tina tulang rusuk anu bengkok mun diantep peungas lemun dikerasan heuras matak bingung keur lalaki dikerasan nyegag di lembutan nyogado hayang naon ai maneh atuh da bingung keur lalaki teh di heurasan beuki heuras di lembutan nyogado nya keur lalaki eueuh deui bijaksana angape keur heureuy bingung ngareupan ieu mah da makhluk paling aneh sadunya teh eta awewe rek teu disebut aneh kumaha gara sok bere duit 3 juta penting-penting bada isa isuk-isuk bapak minta pah mah kadiekeun 20 kanggo bensin kumaha cik ibu tah ongkoh mere dicokot deui nu dibikeun 3 juta nu dipenta 20 eta biwir tah ongkoh mere cokot deui jadi hayang teh utuh we teh tuh karek heueuh bener lamun boga masalah jeung lalaki mah 5 menit anggeus coba bapak boga masalah jeung pamajikan kajian urang bener hampura lalaki mah kudu ngaku salah we dipaksa ku ieu tah coba manehna salah oge da 5 menit ngaku salah beuh can bang bengbrong langsung mah hese ngalawan ieu teh sabab ieu mah lain lawaneun naon atuh pingpieun sabab urang lalaki ari jalu komunal nisa salaki adalah pamimpin ngaran pamimpin mah kudu leuleus jejer liat tali tuturkeun we manehna baeud lonyeng ku bapak lucu baeud teh maneh mah euy tuluykeun kitu 7 tahun mah baeud geus sok lamun bapak deuk sare ngadon sugag-segag cicing keur hoream bae da urang ge hoream kitu we teu kudu diambil pusing nyingeurepan ieu mah tah sabab diambil pusing mah kalahkah nyeri hate Pak matak untungnya ragrag talak ku Allah dibikeun kanu jadi salaki untung teh lalaki mah ngakal mikir samemeh deuk ngaragrageun talak mikir heula anak sieun korban rumah tangga sieun amuradul harta nu geus aya sieun beak lalaki coba ieu beuh lamun ku Allah dibikeun ragrag talak ka kaum ibu-ibu eta bapak-bapak nu na kursi 2 poe duda kabeh Pak nah beuh atuh lamun aya kaamok talung raranaan talung lelengohan eta rana jeung lengoh teh kuat ditamul ku si eta keur lalaki mah hampura Pak mikir deuk ragrag talak teh sieun anak jadi korban sieun rumah tangga amuradul tapi kur ieu boh jigana teh yey aing mah hayang cerai jeung salaki teh mataku sabab lalaki ngakal maka lalaki mah mikir baeud mikir bawel mikir kunaon atuh pamajikan baeud tah ulah loba nanya kunaon
Nah moal menang nanyakeun kunaon moal mungkin nu dipingpin salah sebenarnya tah aya nu mingpin anu salah moal mungkin rakyat salah tuh nu salah mah nu mingpin rakyat eta sorangan kunaon ayeuna rakyat demo sabab nagih janji saha nagih janji anu baheula janji kumaha keur datang keur hayangna bebe ibu-ibu coblos abdi lamun abdi jadi insyaallah melaan rakyat paribasa demi rakyat mun keur hayangna atrok-atrokan ka imah rakyat noong tina janela rakyat geus jadi les ka alam gaib tetep pejabat tawa jurig jarian matak baeudna rakyat teh kunaon nagih janji maranehanana bisi pohoeun tah kunaon ibu baeud nagih janji bapak nah hama kejeung nagih janji bapak baheula jadi pamimpin siap ngabungahkeun siap ngabahagiakeun lahir jeung batina bener teu paboga janji eta matak baeudna tong nyalahkeun kaum eta tah aing mah ceramah kieu teh asa patujanyah jeung hate asa mangmenangkeun ieu hate mah kesal ieu teh da kunaon ayeuna aya demo di Jakarta supaya MBG di stop heuna eueuh dina janjina MBG mah janji pemerintah mah hiji rakyat sekolah bade gratis bener teu Bu dua budak sekolah gampang gawe bener lapangan kerja katilu negara bakal aman tina bobog tina rampok tina begal bener nu dolol MBG jadi kunaon atuh rakyat bekejeung baeud nagih janji tina omongan maranehanana kunaon ibu baeud nagih janji tina janji bapak baheula keur akad nikah tarima abdi nikah kaputi tegas bapak nu wastana ning titik-titik matak hianat gede lamun lalaki pamajikan geus goreng pamajikan geus badag pamajikan geus montok der ditinggalkeun artina bapak gede dosa hianat kana janji bapak sorangan wah pantarima tarima abdi nikah lain dek narimakeun begang wungkul montok betekok ponok leg-leg Pak sabab kaum ibu-ibu mah babari ruksak nah hama kejeung babari rusak patuangan sakieu alusna pelenung 8 bulan poho kena minyak seletik atuh borosot budak datang cing kayo ruksak kieu gegetret situ book hidung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok huntuan seuri lucu coba nini beak huntu seuri da muringkak atuh babari ruksak awak urang teh boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 abut-abutan boga budak 5 budeg-deg awak kabeukahan ditangkep teu kuat tepung tarimakeun ku bapak naha kunaon mah kejeung montok pemajikan tah hikmahna gede naon hikmahna alus parab berarti aya salaki jadi pamimpin bener artina lalaki ngagenahkeun hate tah ku genahna hate pamajikan weweg beh mata keur bapak-bapak mah tong loba bertanya mah tos tuang acan tong loba nanya eta nah mah kejeung entong sapanjang aya beas manehna nyangu pasti dahar sapanjang boga duit aya tukang baso pasti jajan matak bapak mah tong loba tatanya mah tuang acan entong urusan barang dahar mah tempo ku bapak keur pangajian wae gagayem mu sia eta mah kuat sagala tinggal ku bapak lamun kanu hajat nu pangribeuh-ribeuh napan kaum ibu-ibu aya bapak kanu hajat mawa kantong tara coba ieu wah dina jero kantong tepan cau mah bebeskeun sate lelepkeun cau beleleskeun karanginang-ranginang didedet-dedet atuh datang ka imah teh borosot matak tong keung urusan dahar mah ulah loba tatanya mah tos tuang acan tong keung Pak tapi bapak kudu keung tentang akhirat mah tos salat acan tak eta pertanyaan mah tos ngaos Quran acan mah tos sholawat acan mah tawasul acan mah tos duha acan itu sabab eta teh pertanggungjawaban bapak tarima lain dek narimakeun alusna doraka dosa nage leg-leg ku bapak matak ieu teh sabenerna mah di dunya ngariweuhkeun di akhirat ngajejak bobokong bapak di dunya ngariweuhkeun kudu dipangusahakeun sedangkan lamun agama na teu nepi kana hate pamajikan engke Allah nanya pamajikan saha eta abdi Gusti ngadidik salat teu ngadidik ngaji teu ngadidik selawat henteu sanajan anjeun ahli salat sanajan anjeun ahli
ngaji sanajan anjeun ahli ka masjid tapi anjeun tengah didik pamajikan anjeun pamajikan ka neraka gerak tuturkeun beak pahala anjeun lantaran leungit tanggung jawab anjeun kanu jadi pamajikan berat jadi matak ieu kudunya sia teh ara atuh da ngek lalaki mah usaha nanggung jagong nanggung ganas tak hampir semplak menang duit 100.000 bikin ke pemajikan deg pakai meuli kuota ai kuota na teh dipake tiktokan edeh eta ngek bapak lu atlet kesang ngoprot si eta nepi ka dengan indah ajojing ayo ajojing ridho bapak eta capek lungser riput tunu tak ambil semplak ngek geus jadi duit pakai meuli kuota grasok tuluy tiktokan salakina ngaliwat ngek-ngekan nah ada disuntrungkeun buru ngaliwat lila tuh di dunia ngariweuhkeun di akhirat ngarugikeun matak hampura urusan dunia tong loba ditanya cek kuring tenang ieu mau buah atuh tong hariwang urusan dahar mah jam 8 geus beak goreng ketan 10 jam 8 nyeblak jeung tetangga atuh lohor beuh atuh ngaredok jeung dulurna jam 3 ngabaso make sangu gerasok isa kumaha bebejana poe ieu mah asa sangkararabah naon-naon matak tembongkeun bapak alana selaku pamimpin ngaran-ngaran pamimpin mah ampura kudu leuleus jejer lihat sing sabar lalaki mah batak paingannya 2 bulan rumah tangga manehna mah duh kiloan teh namahan coba bapak meotan nah ngabatin Pak disangkana meureun rumah tangga teh ibarat keur bobogohan ai keur bobogohan mah pen serba indah ibu cetot ti tajong ditanya ku pisalakieun kamu sakit kumaha cek ibu baheula keur bobogohan iya cek lalakina teh ke puskesmas ya ih kamu perhatian sama aku coba ayeuna geus kolot jetot ti tajong dihoak tak ku bapak neuleul eta batu eta cokor atuh endit-enditan mau motor butut beberek-bekan mogok dina tanyakan emen nah ada didorong kuduaan kumaha nyebutna iindiaan coba geus kolot kieu dibonceng ku motor butut dijejak teh motor teh ganti cek aing oge atuh lamun apel bapak malam minggu aa naha teu ngarokok seep ceceh tampil manehna jadi solusi ceceh abi heula we ange baheula coba ayeuna nah teu ngarokok beak duit kumaha cek ibu eureun ngarokok teh bau balenok sia teh geus beda tuh bener teh geus beda Pak situ percaya tah endit-enditan deh ada teh manis gak ada juga teh aja bebengok lalakina can beunang mah dikoreh biarlah teh aja kenapa gitu kan manisnya ada di kamu coba ayeuna manggil hidung mana nu baheula manggil manis teh pegek disangkana meureun rumah tangga teh ibarat bobo waduh gede Pak matak lalaki mah kudu leuleus jajar liat tali asli itu hiji waktu ibu nyuguhan salaki kopi ai suku pabaliut jeung karpet atuh da atuh ti tajong pepeut gelas bahe kopi tah pepeus gelas bahe kopi kira-kira ieu nya pepeus gelas bahe kopi bakal kumaha salaki ibu oh teu neuleuh sok curhat sok teu naon sok kagok ngagogoreng salaki maneh sok ka dieu teu neuleuh terus cokor eueuh panonan tuluy cageg terus sok meungpeung aya lalakina sok tangke balik ti dieu salaki nu bakal nyakar sia teu neuleuh cokor eueuh panonan cageg gitu Bu geuning bapak teh garoreng adat lamun di dieu aya lalaki anu kitu geus tong jadi pamimpin Pak salah gagal gede pamimpin gitu mah teu neuleuh cokor eueuh panonan kumaha lamun pamajikan pinter nyaah ka gelas nyaah ka aing lamun nyaah ke gelas jug molor 2 minggu jeung gelas paling bijil anak cangkir Pak teu kabayang bapak ngeugepan cangkir jeung nu kadua efekna isuk ibu lamun dititah moal ngagugu nah nyeri hate teu neuleuh teu cereug cageg isuk-isuk mah pangdamelkeun deui kopi kumaha cik ibu ku sia
kunaon pamajikan tengah gugu bongan lelaki teu narima kana kagagalan. Matak lalaki nu alus malain kudu huak-huak suntak-sentak pepes gelas bahe kopi mikir gelas hargana 3.000 kopi hargana 1.500 4.500 nepi ka bapak ngasaak ngaruksak harga diri pamajikan hareupeun anak hareupeun batur di mana letak kepemimpinan bapak sebenarnya. Wow. Nah lalaki teu keprok. Kalem kuat anu keprok lalaki. Gelas 3.000 perak kopi 1.500 bener tuh Bu murah tapi nah bapak kuat nyasaak ngaruksak harga di pamajikan nepi ka bebongok maneh teu neuleuh teu ecreug nyeriun hate Pak pira kadar gelas 3.000 pira kadar kopi 1.500 mikir lalaki mah atuh sing sabar ke sagedeung deui urang kitukeun tenang we lah. Wah, awa deui keur meuli kopina sangsara teh bebeakan itu teh. Heuh ngan dipikir-pikir harga diri pamajikan jeung kopi 1.500 nah nepi ka meunang kopi. Dipikir-pikir harga diri pamajikan jeung gelas nah meunang gelas 4.500 Pak. Nepi ka pamajikan disasaak diruksak harga dirina hareupeun anak dicarekan bebeakan bapak eureun jadi pamimpin. Pamimpin nu alus mah lain kitu. Telem ancrup karena perasaan pemajikan ngadeg-deg ratug angena watir gek bapak teh diuk pulungan belingna mah wios pepeh gelas bisa diganti tapi pepes hate pamajikan akang kamana akang dek neangan ganti aya lalaki nu kitu di cater wah teu dianggap rame euy tuh lamun cek salaki teh keun bae pepes gelas bisa diganti pepes hate pamajikan akang kamana akang yang da ibu teh bakal hidang isuk teh nyieun deui kopi ngan gagal deui we da penggoda bapak nu bener teh ieu tah jeung setan mah urang can panggih tapi nu beungkeulekan mah ieu tah da isukna teh ibu juk nyieun deui kopi gagal deui sabab ibu-ibu mah mun di dapur gula warna bodas uyah warna bodas direnengkeun akhirnya kerebek karena uyah kok cek genjeng cek kopi teu neuna meja Pak tak kopi teu gagal ayeuna mah suruput pangset Pak tong ngamek bapak teh inum we dalin racun keun we teu nanaon hargaan pamajikan sanajan teu ngeunah leg-leg ku bapak ngan kumaha carana ngeureuhkeunana geroan ka dieu mah asali lah urang teu nginum bareng tak aya kopi urut bapak barokah urut bapak mah sok mah diinum kumanehna pan diciduhkeun harita keneh kunaon mama nyidu pangset tinggal jawab ku bapak sumuhun sabab ieu mah takdirna ge tungtuneun lain hoakeun lain cepreteun lain songoreun lain carekaneun tungtuneun mata rata-rata kaum ibu-ibu mah hayangna diratukan dan dimanja ceramah kieu hayang ongkek aing udah tapi sabalikna ibu lamun hayang tenang hayang genah hayang nyaman tah sabalikna ibu hiji narimakeun kana pamere salaki deuk leutik tah deuk gede ulah ai gede pamerena aduh 6:30 sarungna geus diceklan hayu sana budak magrib geus dipepene da eta merena 10 juta coba bapak teu barang bere papalenggingeun kursi ngadon nyegak hees jeung tumila kayah ulah gitu dek letik dek gede tampak sabab kewajiban urang mah eueuh deui tumarima alias bersyukur karena pamere salaki letik tawa gede kernaon gede ari teu bisa ngamanfaatkeun mah abun tah mending letik ririk gemi pan gula ge teh tina sakecelak lahang kecelak jadi lahang tina lahang jadi wedang tina wedang jadi peut tina peut jadi gula kumaha rasana gula tah hirup bapak teh kudu era kudu ngaran tangkal kawung akar kawung digodog obat ginjal teh naik deui kana dahana bisa pakai sasak asup ka jerona bisa pakai aci dina waktu Idul Fitri dina waktu bulan Ramadan geuning ditinyuh ku kinca raos amis tiis
naik deui ka luhur kana dauna keur pahpir atuh aya nu hajat nyieun janur atuh eta nyerekna keur sasapu atuh eta lahangna gula atuh carulukna cangkaleng naon teu manfaatina kawung na ari bapak manfaatna naon sok sing era ku tangkal kawung hirup teh aduh wuy matak lamun bisa mah ibu teh kudu nangkep kana tangkal kawung kawung mah manfaat kabeh akarna obat ginjal dahana keur sasak jerona keur aci luhurna caruluk cangkaleng lahangna gula dauna pahpir atawa keur janur nyerekna keur inyukna korsi naon teu manfaat tah ayeuna tak salah kieu sok hoak alah aing mah geura bakutet cangcang dina tangkal kawung ngarah-eraheun teuh matak syukur teh narimakeun narima we entong waka kana harta entong waka kana banda kana awak ibu we gerasok sabab kanikmatan paling hanap adalah harta kanikmatan paling luhur adalah sehat kanikmatan paling utama adalah iman jeung Islam jelema sehat boga iman sehat nak dipakai ibadah jelema sehat teu boga iman pake doraka tah sehatna ge biwir pake ngomongkeun batur ceuli resep gosip panon popolotot teu bisa dicarek cek ustad teh ibu teu kenging ngagibah kumaha aing we ustad tah lamun geus dosa ngawala dina hate seperti kitu geus teu bisa digeunggeureukkeun maka Allah langsung nu bakal ngageunggeureukkeunana mere peringatan panon pake popolotot cetot isukna nyeri panon pan teu bisa molotot bibir sok loba ngocolot ngagogoreng batur cetot bere nyeri huntu aduh alah mata keur anu sok loba ngomongkeun batur sing nyeri huntu sia tah ngarah eureun bapak leungeun pake tutunyuk ke ka pamajikan teh sing sabar bu engke ge Allah bakal mere peringatan leungit tanaga tina leungeunna jadi penyakit teh itu teh sinyal peringatan keur manusia patak bersyukur teh ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang nu mere disukur-syukur teh disebut narima bulu panon ponok tampa teu kudu dipanjang-panjang ngarerepot diri teh bulu panon ponok mah tuh kucap-kicip ge hampang ibu ieu mah meuli 300.000 luk-luk ka luhur aduh eta nempo urang kuat kicep balik ti dieu gelebug angin badag nilep bulu panon duana nanti kusruk kana solokan ya Allah lain Allah dudut bulu panon gresok hampura tong kasihkeun jeung sieun aing mah halis teu kudu riweuh mikiran halis daeuh halis manjangan ti orok nepi ka dewasa ti dewasa nepi ka nini aya halis rambut panjang eueuh sakieu we tapi naha kaum ibu-ibu tara narima kana dadamelan Allah krok ganti ku patlot atuh balik ti teh pasea jeung salaki nah leungit sapotong ripuh awak genut tarima nah mah jeung kudu narima sirina salaki nyenangkeun lamun dipoto teh teu kedah nyangeyeng kieu kajian buruh teu kieukeun we cintaku naon ibu dipoto nyangeyeng ngarakan tempo langsing bah penipu aya dina foto langsing diajak panggih meber geus tarima da harta kanikmatan paling hanap sehat kanikmatan paling luhur iman Islam kanikmatan nu utama jelema sehat boga iman sehatna pake ibadah sehat teu boga iman teu saeutik jelema cager pake doraka bener bu jelema neangan harta belaan poho karena ibadah tah iman coplok neangan harta nepi ka poho ekonomina alus ngan ibadah poho pan cilaka gede matak nu utamana dina kanikmatan adalah iman jeung Islam nu pangluhurna adalah sehat nu panghanapna adalah harta tapi naha poe ayeuna loba jelema ngahargaan gedong sigrungna mobil mibana sawalagana tapi naha kurang ngahargaan ka jelema nu daek ka masjid ka ustad ka kiai tara ngahargaan mun kanu gedongna sigrung budak bontongor ge Raden padahal agama mengajarkeun hargaan teh jelema nu nyekelan iman jeung Islam lain nu nyekelan harta badungan ku bapak nu boga harta maot tahlilna 2 RW asup kabeh jatah tahlil sajam 2 jam sia teh
unit kepajaratan maca talkin dengan setengah jam sia teh mah sajam setengah teh eureun-eureun pas ditanya teh cing teh atos tos uwi sono keneh padahal mah amplop gede teh. Coba anu miskin di masjid lamun donatur masjid sok nyumbang gering 2 poe da pada ngalongok teh. Coba rakyat leutik setengah paeh diarantep. Aduh nu keprok jiga nu sieun. Kunaon urang bet ngahargaan kanu boga harta, kunaon urang ngahargaan kanu boga mobil, kunaon urang ngahargaan boga sawah, padahal ku dihargaan ge moal mungkin sawah si eta jadi nu urang, moal mungkin mobil si eta jadi nu urang, matak pek hargaan manusia mah karena nilai iman jeung Islamna disebut weh ikhwan pidin, dulur dina saagam. Tuh. Kajian ibu init ka Bandung teu wawuh ai Islam mah hargaan ku ibu. Ana mah geuning babatukan hayang balik mah balik we atuh. Iya judulnya syukuran lemur naon ieu teh? Hah? Nah, gampang. Ulah ieu tema syukuran, ayeuna pabaliut jadi kupuran. Naon aya syukuran? Ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang nu mere, boga harta. Leutik gede boga teh. Lamun urang deuk syukuran ka Allah ku eta harta, deuk saeutik deuk gede ge wayahna bere batur tah syukuran ku harta mah ku daek mere ka batur. Matak nu boga harta tapi pedit kupur teh kitu patut teh lebok teh. Ara. Make jeung keprok pan maraneh nu peditna ge. Aduh. Nu beunghar kudu mere tah, nu beunghar mere itu syukur, tapi nu beunghar hayang dibere itu kup. Tapi nah kamari nu beunghar hayang BLT. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar meunang BLT teu hideng teh. Wayana balik ti DBB Jaka Salaki. Pak, bieu mah asa dicarekan kuna gerhana urang beunghar tapi menang BLT. Wayahna Pak urang bagikeun ka fakir miskin. Tah ibu teh beunghar nu sajati. Ngan mungkin cek salaki ibu didenget teuing ustad rada kelo gitu mah. Pan lamun beunghar mah kudu mere lain dibere. Syukuran tina harta, jelema boga harta deuk syukuran. Yatim pangdulungankeun, miskin pangmerekeun, jompo pangmantuankeun, itulah lapan syukur. Lamun jelema beunghar tapi tara mere nu aya ngadon pedit, kupur kana eta harta. Pertanyaanana, boga duit dina dompet, sawah nu lega, gedong nu sigrong, mobil nu mewah, oke. Lamun ibu maot, rizki nu mana nu urang? Ayo, bapak boga duit dina dompet, yakin bapak dina dompet aya, sawah boga, imah boga, motor boga. Pertanyaan anak ieu mah, rizki nu urang nu benerna nu mana, Pak? Nalika bapak maot, nu dina dompet dirawat ku pamajikan, kongkorong ibu dicokot ku anak, sawah canaon-naon geus diukur, imah canaon-naon geus dicicingan ku si bungsu, mobil jeung motor geus dirawatan ku anak. Nu bapana nu mana sebenarnya? Kumaha? Sok ada yang bebas sok dek ngomong ngaco gitu naon sok. Nu bapana nu bapa nu ibuna nu mana? Nu dituang. Teu bisa. Teu bisa, nu dituang di WC namru. Nu dipake kena kuruksak. Tah, kumaha sok sing sepakat. Jadi rezeki anu urang nu sebenarnya nu mana? Nu di amalkeun. Pertanyaanna, oh sok. Nah, atuh imeh. Harta nu mana? Anu urang teh mana? Imah maot urang ku anak. Sawah maot urang ku ahli waris. Mobil anu urang maot urang dipentak ku lanceukna. Nu dituang namru di WC. Nu dipake keuna ku soek. Mana nu urang? Tah nu urang nu sebenarnya nu geus dialungkeun ka akhirat, nu dipake masjid, nu pake yatim, nu pake miskin, nu sadokeun ka jompo. Matak lamun sadar manusia kadinya punten make baju teu kudu alus-alus teuing, boga mobil teu kudu mahal-mahal teuing, nu kudu mahal mah keur akhirat lain keur pribadina. Ieu mah ai mobil Alphard ai sodakoh 5.000 teu ngutek kitu patut teh. Keprok bari maneh lagi pedit keneh.
Oh poho. Pak sok hitung anu dina awak ibu sabaraha juta. Tiung ieu 100.000. Baju 500 geus genep. Kongkorong emas putih 2,5 juta ini teh. Nama kejeng apal persiapan ke mas kawin. Geus beli aku dong. Mas putih atau mas koneng sieun disangkat inala jada. Genahnya calon orangnya. Yo genahnya calon orangnya. Genah pelebah mana? Kawin ayeuna moal bisa dikegepan acan pan jadwal 2 tahun ka hareup riweuh. Ngabatin berarti. Pantes matak bisi abdi leuwir teu boga budak, teu hampura we. Naon? Lain curhat, sedih ngomongkeun maneh. Rezeki urang sebenarnya nu mana, Pak? Nu dituang di WC, nu dipake soek, imah keur anak, sawah keur anak, mobil keur anak. Nu urang nu mana? Ternyata nu urang nama nu geus dialungkeun ka alam akhirat. Aya nu nyeun masjid, ti kuring karpetna, teuneun karpet, breng jelema jumaahan, nincak karpet ibu, ngocor pahalana. Nama kejeng ngocor karpetna ti ibu. Aya yatim sakolakeun, urang maot, budak eta jugala, budak eta sukses, kasuksesanana lantaran ku urang disakolakeun, ngocor pahalana. Kasa kanu ngamodalanana eta geuning matak manusia lamun sadar nepi ka dinya, dunya teh lahwan wala iban, sebatas heureureuyan. Matak lamun deuk bersyukur tina harta bere bagikeun. Jeung da teu gede atuh mentana ge Allah. Tina 100 juta teu menta 50 juta henteu. Tina 50 juta teu menta 3 juta acan henteu. Ukur 2,5%. Tapi naha manusia loba nu hese ternyata si korun teh araya keneh. Tapi ka aduh teu cara lamun keur kanu goreng bro mun kana kaalusan 4 saha teh syukuran tina harta mah kubager. Ayeuna ibu sehat tah kumaha syukurna tina sehat pake ibadah. Dageus gering mah punten rada hese karena ibadah teh lempang geus rada hese, sirah geus rada pikun, leungeun geus leungit tanaga hese dek ibadah teh matak mungpang mempengker ngora mempengker jagjag tong cicing dina kagorengan gera luncat dina kagorengan kana kaalusan tah bersyukurna jelema sehat mah pek pigawe kahadean dina ibadah. Ibu bersyukur boga salaki ku ngahargaan salaki matak pamajikan anu goreng ka salaki kupur denge oy darenge lain api-api ngoyo HP aya kesiniran teh teuing. Matak pamajikan anu syukur ka salaki adalah ku ngahargaan kanu jadi caroge. Kumaha mun teu ngahargaan kupur salaki nu usahana, salaki nu capena, salaki nu luat leet kesa ngoprotna tapi punten eta pelebah dibere duit leutik we Pak bibir jeung irung teh kuat akur. Nah kada naon sakieu. Geus catat ku Bapak, ieu awewe kupur. Sedangkan awewe nu bisa syukur mah narima deuk leutik tawa deuk gede sing bisa ngamanfaat. Dua tah. Sehat pakai ibadah, harta pakai sodako. Lemur di dieu. Syukuran lemur tah. Lamun ieu judulna syukuran lemur, geus ulah aya tatangga jeung tatangga pasea. Geus ulah aya dulur jeung dulur teu akur sabab kalimat syukur teh ngamanfaatkeun kanikmatan Allah cocok jeung kahayang Allah nah hayangan Allah manusia pasea henteu matak lamun ieu judulna syukuran lemur geus kudu ulah aya nu sok pasea jeung tatangga naon alasan urang kudu ngewa jeung dulur naon alasan urang kudu ngewa ka tatangga naon urusan urang kudu pedit naon urusan urang kudu ijid naon urusan urang kudu baeud naon urusan kunaon ibu sok baeud kunaon sok nyeri hate, nu mana nyerina cing urang pencet ku aing komo anu pikasirian mah awewe dendam geuning puntennya bisa di ayarana 20 tahun ka tukang rumah tangga taragrag talak salakina sedengkeun ayeuna teh salakina teh urang dia diulem ku RW hadir tah pangih berarti jeung mantan ibu pangih hate teh ulah dendam Bu anggur sampeurkeun damang
Cek mantan ibu teh, alhamdulillah. Kumaha budak nu di maneh SD keneh, nu di maneh SMA, keun bae. Jodoh urang pondok teh. Da budak mah angere buah cinta antara urang jeung urang. Tah eta jelema alus mah Pak. Ngan teuing da. Merek ieu mah. 20 tahun ka tukang pasea rag-rag talak panggih ayeuna pengajian. Budak ngageroan, "Mama, si ayah datang." Kumaha cek ibu ka dieu, tong deukeutan nu gelo. Keur naon ngukut dendam Pak, keur naon ngukut dendam. Aib ibu aya di lalaki, aib salaki aya di ibu. Matak salaki kawin deui, ibu kawin deui, tutup aib masing-masing. Dan kabongkar ku salaki anu anyar. Ieu mangga don dicarek, tong ngadeuketan urut nu urang, mantan urang. Tapak budugna ge 70 dina bujur. Ulah. Ta eta nu seuri tarik eta teh pelaku teh. Syukuran lemur matak lamun urang geus bisa syukuran tarapasea jeung dulur teu oleh akur la ing syakartum la azidanakum wala ing kapartum inna azabila syadid. Lamun anjeun syukur ka kami ku kami baris ditambahan kanikmatan, lamun anjeun kupur ka kami ingat karunia jeung kanikmatan leungit bahkan siksa kami anu kalintang perih. Lain gedong henteu boga ngan teu ngeunah di cicingan, lain sawah teu boga ngan matak jangar kana sirah, nu itu can kacebor, nu eta can kapelakan, anu ieu eueuh nu ngagarap, nu akhirna linglung lantaran kupur ku kanikmatan eta, akhirna bingung ku harta banda. Loba jelema nu boga harta tapi bingung ku hartana, loba jelema teu boga harta teu bingung ku hartana. Matak urusan ketenangan mah ku Allah teu dibikeun ka nu beunghar teu. Beunghar medek dahar we lieur, restoran mana, budget sabaraha, tuang bade jeung naon, angkringan ita weh nu diteangan teh. Coba nu miskin mah punten Idul Fitri geus anggeus, aya tumis geus 7 poe digulang gaper di katel teh. Malah warnana geus hideung, rasana geus hasem, kumaha di dahar nyebutkeun asa beuki raos. Nyeri beteung, henteu, jag-jag we nya. Keur nu beunghar mah Pak hampura. Tumis nu geus hideung dibuang, nah hilang gizi, tidak sehat. Dibikeun ku nu ku miskin mah make jeung kurang sehat, penting mah sebeuh we kitu. Matak nu beunghar mah logika deuk daharna 4 sehat, 5 sempurna, kagenep kudu aya cuci mulut, ratusan ribu sakali ngalegleg, tapi nah darah tinggi. Nu sangsara barang daharna jonge jotang babadotan pucuk sintrong leuncak jeung takokak sagala dikares, tapi nah jararagjag, panyakitna paling bisur beunyer. Allah maha adil. Cek saha panyakit sumberna tina dahareun, lamun panyakit sumberna tina dahareun mungkin nu miskin anu pangheulana pondok umur, nah dahareunana kurang gizi atuh. Tapi nah kanyataan mah justru nu beunghar, jantung nu beunghar. Nya Bu. Kunaon tah? Sok pikiran. Ibarat kieu ibu boga salaki petot tah, untung teh. Tenang kana hatena ge boga salaki petot tah. Kadar eta palebah sare hayang jeung nu kasep tempelannya foto urang na beungeutna tuh. Coba lamun ibu boga salaki kasep bari beunghar, moal nyaman hate galak teh muru, WA dipariksa, telat balik dicarekan, kasep beunghar moal kuat hate ibu, awet rajet. Coba jeung nu petot jiga ayeuna eueuh nu nyusul. Aya hariwang ninggalkeun salaki di imah henteu, nah paling beger ge jeung ucing sia tah. Tapi lamun boga salaki kasep bari beunghar, cadu kudu daek pangaosan. Nah, sieun aya nu nyampeurkeun. Allahu Akbar. Ngareurewas atuh wae. Jadi aya hikmah di balik mata ku jelema nu pinter syukur mah anaon make jeung kudu loba dipikiran naon, Pak. Sangsara na mah kudu dipikirankeun bae da geus takdirna. Hayang we jiga batur tak kahayang eta nu nyiksa. Boro-boro nu sangsara nu beunghar kasiksa ku kahayangna. Jadi jelema beunghar ngareneng jeung jelema nu leuwih beunghar. Batur boga mobil 2, batur boga imah 2, nu beunghar ngareneng jeung eta. Pasti we bakal ngarasa sangsara sabab perbandinganna beunghar urang jeung batur. Atuh dereg-deg nyieun imah 2, atuh dereg-deg nyieun mobil boga mobil 2 ngan hanjakal. Imah 2 sertifikat dikabangkeun. Mobil 2 BPKB dikabangkeun, hareupeun batur gaya, levelna derajatna kaya, hampura imah 2, mobil 2, taong geus sisilah murudol ngebul tiap bulan setoran wungkul.
tapi keur nu sangsara teu hayang sepeda acan teu becus sieun labuh. Mata kita nu sangsara paling roromeheun. Yang lihat ka dokter, ditanya ku dokter, panyawat naon cenah ibu? Roromeheun cenah Pak Dokter. Wih deui gosrok kulaja. Teu make modal. Jadi jalma nu senang mah jalma nu bisa syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok sing salalukur dabongan ieu judulna hajat lemur, syukuran lemur, matak lamun ieu syukuran lemur, yatim kudu geus eueuh, miskin kudu tong teu aya, jompo bisi aya nu teu boga imah pangomeankeun, sabab nu tadi jelema boga harta syukuranana ku ngamanfaatkeun, jelema boga umur syukuranana ku ibadah, jelema boga sehat syukuran dipake di jalan Allah, jelema boga ilmu syukuranana ku dipake, tah jelema boga kadudukan, boga jabatan syukuranana ku ngalindungi rahayat. Nah, ngusan capek. Hah? Nah, mana mah geuning nyebut tong waka. Nah, emang nanu ceramana saha? Mah geuning tong waka. Nah, hayang nepi ka jam sabaraha ke teh? Oh, hayang nepi ka subuh. Oh. Bapak-bapak, da abdi mah nya jalmana bijaksana, tara nyarek niat batur. Hoyong duit kata bu subuh keun urang mah urang baralik mangga eta nu duaan hoyong duit kata bu subuh nagok di dinya tah nu caramana botol tah mangga hoyong nu ka subuh deukna nahaon karipuh-ripuh sakitu ge geus uliuhan ya Bu. Da urang mah ulah aya pangajian lila nepi ka subuh aya salat subuh kabareurangan ibadah teh ya atau ibadah teh lain pengajian wungkul engke salat oge tepat waktu ibadah nyebunya ulah aya pengajian nepi ka subuh aya salat subuh hararees masjid kararosong nah ibadah teh ukur pengajian mangga nu duaan eta hoyong di asal salian ti eta misahkeun diri urang wih ta eta nu duaan mah cenah nagog nepi ka subuh tong dicarek ibunya tong dicarek inti nama ibu sing sarehat panjang yuswa parak milik deket rizki anggang balai jauh cocobi malah mandar lemur ieu ku ayana syukuran lemur sing sehat lahir batin dunya akhirat sing pararak milikna deket rizkina anggang balaina jauh cocobina malah mandar Allah maparin perubahan hirup dina manah-manah urang sadayana nu goreng sing jadi alus nu salah sing jadi bener anu teu baleg sing jadi baraleg anu salah sing jaradi soleh anu miskin sing baleunghar ngan kade ulah sok poho kana purwadaksi keur miskin hayang beunghar aya geus beunghar poho anu miskin ai keur jadi rakyat sok hayang jadi pejabat ai geus jadi pejabat sok popohokeun rakyat ai keur bodoh hayang pinter ai geus pinter jadi ngaledek nu bodoh tah eta teh ngaranna poho kana purwadaksi urang teh apa oh setuju cocok wah treuwas nah atuh di dieu pangaosan teh oh ngajaga eta oh nu ngaliwat oh nu ngaliwat gini ibu nu ngaliwat tuh loh hayang milu pengajian jadi heuh naon tenan wios bapak karek sumping HD tak setuju ieu mah teh setuju wae teh tadi oge ampun rame euy kade kesan pengajian teh lu sebatas rame balik teh dia ditanya ku salaki ti mana bieu ceramah jeung saha nana gerhana kumaha kitu we rame ulah kitu terangkeun deui ku ibu teh Pak urang teh kudu syukur ulah jadi kupur jelema boga harta syukurna ku barang bere lamun bapak sehat syukurna daek ibadah lamun urang aya keneh umur syukurna ku iman ka Allah lamun urang boga salaki jeung pamajikan syukurna ku bisa narimakeun tah ibu teh kudu bawel kitu tah ka salaki teh insyaallah si salaki ganeng lah ganeng kartu maneh teh aya di urang hadirin kaum muslimin sakitu ahnu kapihatur cicing lain deuk entosan bisi hoyong nepi ka subuh pindah ka ditu tuh pindah
sakit nu kapiatur bobo sapanon carang sabakan mugi anggung cukup lumur jemar si hampurana para lun anu kasuhun meninggalin di pamri hampur anu ketada luhur sahur teka ukur sabda anu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawang nakabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang si gotaka angkat panangan nu katuhu dadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.